Nah, ieu Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia jadi rasul, diangkat ku Gusti Allah ngabogaan mukjizat anu nomor kahiji nama Al-Qur'anul Karim. Geus lamun urang talar Quran berarti eta geus lain jelema leutik. Atawa ulah saquran lah loba teuing saquran mah. Yasin lah Yasin. Lain jelema sambarangan. Udah cenah Kiai Yasin mah panjang teuing, tabarok atuh. Tabarok ge cenah panjang teuing Kiai teh mah. Amaya tasaalun eta deui cenah carang. Geus atuh sabihis. Sabihis ge cenah panjang teuing. Ieu mah udah nu talar rasana ieu. Talar. Nah, ieu beta kulhu. Dah, ieu kulhu lain sabarang eta mukjizat. Kulhu teh mukjizat geus lamun urang talar kulhu eta bae dibulak-balik. Lamun urang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae. Tuh sia mah jube bae. Maca Quran mah kulhu. Baca kulhu 200.000 haram ka neraka. Atakah ngaranna? Bentak siapkeun tasbihna. Asal penting jam 12 hudang mandi wudu salat langsung maca kulhu datang ka subuh. Ngomong doang ye. Ngomong doang ya, menang tilu heueuy bae 200.000 jelema nu maca kulhu menang 200.000 saumur hirup moal ka neraka. Nah dibantak oleh-olehna urang malam ieu ye nya malam ieu ibu oleh-olehna bapak geus bae maca kulhu salila hirup 200.000 catet sapeting misalnya menang 50 catat di lawang 50 keisukan 50 keisukan deui turun lantaran tunduh 20 itu karak 120 malam kaopat tunduh 10 tuh asana dangka paeh mah teu anggeus ieu mah 200.000 haram ka neraka ya Allah ya Rabbi. Jadi sanajan ka neraka moal panas. Itu mah gara reheng kabeh. Anu sejen mah gara reheng. Haji Rusdi mah basa di jadinya mah di neraka ge nasbeh bae. Kieu belain amin heuh. Di neraka ge nasbeh. Tiis ditaranya ku di kunaon sih bisa jadi tiis ge? Berkat di dunia maca kulhu 200.000. Jadi teu panas dek ngabuktikeun bahwa neraka teh seuneuna eleh ku kulhu 200.000. Masya Allah geus jeung urang Cilongok mah teu kudu salat maca kulhu bae 200.000 geus ulah salat ulah naon kulhu bae itu salah goblok. Tetep salat dan baca kulhu 200.000. Nah kuari diniatan di jero hatena hendeuk maca kulhu 200.000 tulis tadi lawang Cilongok ge loba tulisan-tulisan kan hutang. Tulisan hutang. Iya buat tulisan maca kulhu ya Allah ya Rabbi mantep. Guys oleh-oleh muludan guari urang siapkeun tasbih siapkeun rencana di jero hate salila hirup urang maca kulhu sabaraha lobana 200.000 lah saeutik 200.000 saeutik 200.000 mah tapi coba ge laksanakeun Bismillahirrahmanirrahim cak pamajikan ke haji ke mana sih teh sorangan tadi mah aya sorangan kieu waduh budak mabok kulhu ya teu kuat beda lamun orang nonton TV kieu bisa penting kuat tapi lamun orang maca kulhu ya maca kulhu 3 4 5 ieu kos aya aibonan we mata hei beda maca kulhu mah sebab lawan du bantek teu kuat naon kulhu teh wahyu diturunkeunna ge teu sambarangan dibaca ku urang anu daharna ge sambarangan nginungna sambarangan teu kuat
jadi ndekna heuai terus orang siap kuari mah lamun maca kulhu terutama bapak-bapak kopi kopi gitu besi kopina kurang loba saember maksudnya kiai saember mah di lamun diinum ku urang sagelas eta mah biasa lantaran ieu mah tunduhna rosa hulu diasupkeun tadi mal tunduh teh mah jadi uang gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaritakeun Kangjeng Nabi indah sebab urangna iman tapi kadenge ku Kristen kadenge ku Yahudi benci urang mah nyaritakeun Kangjeng Nabi Masya Allah wulidal habibu wa khadduhu mutawarridun dilahirkeun Kangjeng Nabi pipina ya Allah ya Rabbi wa khadduhu mutawarridun hartina percis kos kembang mawar kumaha kembang mawar teh putih tapi aya beureum disebut beureum tapi aya putihan Masya Allah etalah pipi Kangjeng Nabi begitu lahir teh percis kos kembang mawar khadduhu mutawarridun dideulina gersep mantak awewe kuari nurutan dimiti dibersihan heula terus dibersihan aja make hideung heula bola juga dina terus kayak mulai di berem-bereman gitu aja lo bating beremna kos utas ditinju ku Muhammad Ali tak iya hayang bagus seperti Kanjeng Nabi ya Allah wan nuru min wajanatihi ya tahu cahaya anu luar biasa ilah kelahiran Kanjeng Nabi mun dicaritakeun eta hubibal wulidal habibu nu tadi dibaca teh Allahu li ni'mal wali sallu ala hadzan nabi Muhammad wulidal habibu wa khadduhu mutawarridu wa nuru min wajanatihi yatawaqqadu terus panjang ka dituna ieu mah hiji baeta kana mujizu yusufin ikomisihi ada itu naon? Nu talar ieu budak dibawa ge. Allahizal mauludu minhu azyadu. Kangjeng Nabi dibere mujizat lain sakadar mujizatan. Mun dicaritakeun mujizat Kangjeng Nabi urang bakal tercengang. Ieu mah Kangjeng Nabi Yusuf baheula dibere kahebatanana teh kasep. Kasep. Loba jelema awewe nu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna keur lapar jadi seubeuh. Gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf cager. Di Cilongok jelema anu cager neuleuh Haji Rusdi gering. Tibalik ieu adalah Kangjeng Nabi Yusuf teh cager kahebatan wajah Kangjeng Nabi Yusuf ibarat samangka dibelah dua sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf sabelah deui ku urang kabehan untung aya irungan ge urang untung aya halisan ge urang Kangjeng Nabi Yusuf mah sabelah ku sorangan geus moal aya dua Kangjeng Nabi Yusuf mah kasepna tapi kasepna membawa fitnah Kangjeng Nabi mah kasep tapi membawa damai Kangjeng Nabi Yusuf mun dicaritakeun fitnahna datang ka dibunuh bebejana ku dulurna geus teh dibunuh padahal mah henteu diangkat di sumur dibalangkeun ka sumur dijual jadi abid geus kitu terus dibeli di kerajaan dipakai kahayang deui ku Siti saha Zulekha Siti Zulekha teh deui ieu teh ratu teh bogoh ka Kangjeng Nabi Yusuf lantaran kasep Siti Zulekha nu sakitu jadi ratu kieu bae aya isuk-isuk geus biasana nyarap ieu mah asal neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh cageut kacaritakeun saminggu teu dahar teu gering teu naon gering tenang nu gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh jadi calalager kasepna lain lalagaan seubeuh beuteung neuleuh nu kasep
pokos urang neuleuh nu geulis keur gering panas neuleuh nu geulis cager covid neuleuh nu geulis cager tapi lamun urang cager neuleuh hajeru si covid dibalik iya beda penyakit anyar-anyaran iklah Kanjeng Nabi Yusuf ieu mah keur carita kieu nyencerikan Kanjeng Nabi Yusuf bapakna nu ngaran Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam cerik teureun-eureun datang ka penglihatanana pudar teu neuleuh Masya Allah panjang mun didongengkeun ieu mah deuk caritakeun teh mukjizat Kanjeng Nabi Yusuf. Begitu Kanjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir kelaparan kan di negara mamana nu boga gandrung korma kageteun sebab cek kakak nama Kanjeng Nabi Yusuf teh geus maot korenganan jadi raja geus kieu we titip bayinya moal waka bisa manggihan bapak ku ari mah ieu be baju komis di bulan bawa ka abah ka ditu di jalan kene masih jauh ka imah Kanjeng Nabi Yakub geus kieu bae sesegitan Yusuf geus kaambe cenah ieu ku abah padahal bajuna keur di jalan kene sesengitan Yusuf geus kaambe meuki deukeut beuki seuri beuki deukeut senyum Kanjeng Nabi Yakub barang datang ieu anak-anakna nu tadina nipu bahwa Yusuf teh dibunuh ternyata henteu menta hampura ka bapakna barang menta hampura geus masalah atuh nabi ieu ngan ieu bae janggakeun bajuna baju komis Yusuf langsung dibuka dikadiekeun baju gamisna set brai bentak mukjizat Kanjeng Nabi Yusuf komisna bisa ngabentakeun jelema nu buta di Cilongok aya tanu cager di pakaian sorban kah jerus di buta tetap dibalik tuh mah Masya Allah nah iyalah inkana mujizu Yusufin bikomisi lamun memang mujizat Kanjeng Nabi Yusuf kok komisna Masya Allah tallahi demi Allah zal mauludu ieu orok yakni Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan minhu azyadu leuwih tibatan mukjizat nu dibikeun ka Kanjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Urang nyaritakeun mukjizat Kanjeng Nabi ya Allah ya Rabbi pohara